wah naon cenah ngarokok sama beak cenah ngarokok minta duit teu boga mau hayam kitu lain kalabur deui barudak teh. Tapi eta harita aya acara jibro lagi. Terang jibro. Naon teh Jibro? Jibro teh ngaji bari ngobrol, tanya jawab. Oh, tanya jawab diskusi mun ayeuna. Diskusi. Jibro. Jibro ngaji bari ngobrol. Eta ku abdi bere 2 pertanyaan teu kajawab teh hiji ge tungtungna elaeun manehanana tapi kesel atuh anak buah kalalabur. Bapak-bapak keur ngaruh sok cenah aya ke jibro cenah. Ustaz, dia masalah fikih bisa yang mau diasupkan karena fikih ngaji teh ya, tapi mau masalah ke dongeng ai bisa atuh nanti. Nyamuk. Kumaha cenah tah. Ieu aya pertanyaan ya. Ya sok-sok kumaha pan di umum. Bapak-bapaknya saluhurnya percaya teh ibu-ibu. Budak norak. Dan cenah caritaan heula ieu nya lalakonna ieu. Nya cenah sok. Pada lalakon kieu ieu. Hiji jelema tukang tani boga sawah di sisi leuweung baheula ieu carita kunana. Manehna teh macul, ari pek hujan gede, manehna teh ngareret cenah cegah saung. Dina hanapun kai gede teh cenah atuh aya saung. Empat manehna teh ka saung, jarami batu. Batu teh hipu cenah ieu batu hideung teh ieu jarami, numput manehna teh ada kanut. Pas geus orot hujan, ari saung teh pudug teh hirup nya. Si orang lain saung cenah teh cenah caritana teh buta keur ngayuhan. Jadi manehna teh ngayuhan dina momok buta. Di jarami teh benernya buluna benernya. Ngayuhan tah. Aya geus kitu teh ieu. Pertanyaanna, Ustaz wajib adus teu kitu? Gitu. Mulang manehna teh, aya disarwakeun manehna jeung poho ieu. Nya. Teu. Sabab kita naon? Sabab cenah urang ge kudu puasa, poho tuang beak sapopoho, da poho cenah. Jadi teu batal, ta eta oge cenah. Da teu poho, ada poho cenah. Da marukana lain momok buta, jadi teu wajib adus. Abi pan seuri ye. Iya. Podo cek abi teh. Naon kitu geuleukeum masih aing mah euy. Asup hulu leutik kudu adus, komo tah hulu leutik kudu gede asup kabeh geuleukeum mah teu mandi mah. Nya. Nya. Lain manehna oh nya atuh. Asup hulu leutik bae kudu adus ya hulu gede hulu leutik asup kabeh nya. Kudu komo dah. Elek tanya tah. Bulang manehna. Arti hulu leutik bae kudu adus atuh kudu dieu. Apa yang hulu leutik kabeh jeung hulu jeung awakna. Mau deui anu patukeun sirah mah sama anu patukeun sirah mah 17 tahun ke atas. Tong ayeuna nya Atas 17 tahun ke atas. Eta cenah ieu baheula teh cenah aya jelema. Cicing di kota teh laeng, mobil ya motor, manehna teh kalau ibadah, halus ibadah namanya. Urang pina cenah ka kampung, di kampung teh manehna teh ieu ngebot. Boga budak hiji awewe geulis, cenahnya keur SD teh cenah. Awena budak keneh SD SMP di kampung. Geulis budak. Budak teh ngabedean teh manehna teh dari tani. Plak borto di kampung teh. Terus maju tah caritana budak awewe teh kawin. Dikawinkeun. Jadi we dungunuan kebon teh manehna jeung minantuna nya. Nya. Dua. Maharti cenahnya mahartos wah. Timbul manehna ngomong kieu. Ih, da ibu di kota teh dua kontrak. Kabul aminantuna teh. Ya, maharti cenah lah ngepon bapak di dieu cenahnya. Nya cenah Pak, urang tamah modal, urang belian cenah itu tanah di kota teh cenah imah urang jual cenah. Urang bapak di dieu cenah tanah. Tah gitu Pak cenah sae. Singkat caritana ieu cenah angkat ka kota dijual eta si tanah sadayana artosna di koperan 2 koper baheula. Ber cenahnya kana mobil kana naon lah. Sedengkeun bade ka kota teh ngaliwatan leuweung gitu nya. Da bade ka kampung mana teh tapi pisah. Eta mah tos anak artos 2 koper minantuna jeung mitohana. Budak cenah ku motor atau ku begal lah. Udah 8 urang bari nyaranak bedauk si begal. Disungkeun artosna ngalawan darahna geuleut. Nah, ele atuh, tapi ka buntung jadi buntungan cenah mastakana duanana minantuna jeung mitohana pekrepekan. Hari tata cenah rek reup-reupan asa rek reupan magrib cenah
geus asar neuprepan lagi terus sakarat kekerepakan mastakana para pisah Trojol aki-aki mansaguna urang mah ilmu rawaran tek sebenarnya. Jadi Gusti Allah itu kawidian eta jelema kudu maot harita. Trojol teh cenah aki-aki dipasangkeun mastakana ieu. Ngan salah pasangkeunana nu mitohana kami nantuna nu minantuna kami tohana. Ari Trojol we ka bumi. Cek mitoha awewe, aduh cenah bapak, cenah ieu menang nuang kadal Mesir, cenah meuneu jadi heuras gagaduhan teh. Ari cek awewena nah, cenah ieu teh menjeleuleus. Gagaduhan teh kelas bandros. Tah eta cenah tarpimona cenah tuluy kawitkeun eta nepi kudu cerai. Rada lieur oge teh menyanya. Lain urang belok ka kanan ieu. Ke kanan mah. Eta mah nu enak mah mitohana we meureun nya. Jadi heuras padahal nu minantuna meureun anakna mah. Nu minantuna karunya meureun budakna nah jadi bandros nu balik di kota teh. Moal tisikal cenah kana jok. Ampun. Talup aduh. Oke, lakon ieu atuh batu asahan.